mah bade medar deui padi video anu enggak bade medar deui sok tonton atuh tanya wargi-wargi dulur-dulur ka Abah keur lempangan di pinggireun kolam ranca bolang tah Abah ayeuna rek asup yeuh ka jero Abah tinggalan tingali Abah rek apluk-aplukan asup ka dieu tah ieu kebon eceng genot namina ieu teh katingali ku wari-wari eceng tuh kolamna ge lega ngan ayeuna musim kemarau caina ge hejo nu marancing ge jarang anu nyangut ayeuna mah jarang anu nyorang katingali ku wargi-wargi tuh tinggalan ieuh ka ieu we nu balak ieu teh tangkal walini ieu ngaranna teh sok dipake eta sama kapungkur mah tinggalan tuh ini hararejo ayeuna mah katingali Abah apluk-aplukan ka dieu tuh tinggalan wari-wari tah ieu kebon eceng ieu teh ayeuna mah biasana mah di dieu teh sok seueur manuk hahayaman manuk kokondangan anu Abah bikeun ka sae do anu nyerep saina ge kencang rek kaluar deui Abahna tuh tinggalan saina ge aduh tuh tingali tinggalan ku wargi-wargi ku dulur-dulur Abah nepikeun ka kuburusukan muka jalan satapak teh bener-bener ieu mah ngadi cai tingali ayeuna teh aya di Desa Ranca Bolang. Ayeuna pasawahan teh benten nu gaduhna ayeuna mah kapungkur mah tanah Pak Haji di dieu teh. Ayeuna mah tanah saha? Tanah pemukiman.